anjing liar kieu nya teu boga duit. Allah. Si Lia ulang tahun nih. Naon Jess mana ngalamun wae? Liar euy Rip euy. Keur kunaon ari maneh? Si Lia Rip euy enak ulang tahun aing teu boga duit anjing rek ngadon-naon nya. Oh, si Lia ayeuna urang tahun. Heeh. Terus ayeuna maneh rek ngadon-naon atuh? Oh, keur liar Rip enak teh aing masalahna aing teu boga duit enak mah. Atuh geus Jos ari teu boga duit mah ulah maksakeun meuli kado. Gengsi lah atuh pirak kue awe nu dipikahayang teu merek kado-kado acan. Jos kado mah nomor 2 ieu yang penting mah ngucapkeun jeung ngadoakeun sakitu ge cukup. Sakitu nama urang oge atuh da meureun teu so sweet setiap kurang ngucapkeun selamat ulang tahun we nya ngumpul. Mah so sweet atuh. Ah, kubalaga sia Jos dibejaan ku urang teh. Mana mau ngarti sih Rip, percuma urang ngobrol jeung utara bobogohan mah. Sia ngahina ka urang. Pan eta kenyataan alin. Mam, ngian si Ajis tuh. Duh, atuh tapal. Oh, kemana nya eta jalema? Teuing atuh tapal. Di sawah meureun si Jos mah. Tek naon gawe di sawah si Ajis? Boga sawah ge henteu. Ek ngalabelut meureun. Piraku ngalabelut biasa mah getara. Heeh, biasa mah getara. Teuing atuh siga nama rek ternak belut. Ah, maneh mam sok aya-aya we. Geus salah atuh nya abi jeung barudak erek nengla si Ajis. Nya, mangga sok. Rip, tulungan aing atuh euy. Tolongan naon atuh Jos? Beri injem duit atuh aing euy. Nung sia memayarna sok lila. Engke kalem kurang ge dibayar sore lah. Nu bener sia sore ek dibayar. Engke kalem ku aing dibayar lah. Ek minjem sabaraha maneh duitna? Lah aing minjem 100 we atuh. Gede pisan sia mah minjem teh. Panjang meuli kadolin jeung si Ayang nih. Oh, sakitu mah boga ge 10.000 ek dicokot karep, rek teu dicokot bae. Atuh Rip balik anjing ya 1.000 jeung naon anjing ge. Moal mahi atuh beli kado mah. Kado jang si Lialin. Beli kono atuh daun cau. Anjing pugu da, doma dibere daun cau sia. Terus arek mere naon? Ek dibawa mah eta duitna. Bae lah daripada eueuh maneh. Oh, juk-juk nama dibawa heuh. Terpaksa atuh Rip maneh. Geus lah balik heula aing heuh. Heuh, juk. Si Ajis ka mana nya? Kok pas orang ulang tahun nongol-nongol. Cobaan we telepon si Ajis mah. Heeh, cobaan we atuh ya. Oke, uang cobaan tolongan. Anjing sana kan dimegang ku pisan. Ah, tadi ya pasti nanyakin kado. Ya, halo. Kamu di mana, Jis? Kok pas ulang tahun Lia tuh datang? Parah pisan sih lamun poho ulang tahun Lia. Oh iya atuh kalem ngomong teh meureun nyorocos kitu jiga mamutan di Paraban aing mah. Wah titik wah koma. Bodo amat. Mana kada ulang tahun jang Lia sok pura-pura poho. Engke kalem aya kado ke kamu malah kalem we atuh. Bener sianya? Mohon bawel ih. Tah mun kieu mah abi tenang terus bade iraha mere kado ulang tahun jang Lia. Nya engke sore ih sabar we atuh heula ayeuna mah. Asik. Geus salah atuh nya. Assalamualaikum. Mohon mangga, waalaikumsalam. Anjing di Rizkio. Gue buntung sia ka mana anjing? Anjing sia ngomong tadi saring kitu. Goblok teh. Kunaon sia sorangan wae? Di mana atuh nu ngalagadang ih? Sa ajik moal balik ngomong sia mah. Kamu mah ngomong teh sok sembarangan wae atuh da ih. Oh, anjing ngomong jeung sia mah moal bener moal bener. Sabodoh teuing da aku mah daga ikutan atuh ih. Laek ari si Jos ka mana? Jadi ka aing tong nyebutan bayawak atuh anjing. Sopan kana badag aing geus kasep kieu atuh. Ih anjing banget kasep ngacak heula ka nu sendal urang yo anjing ngaca tah. Siang sia mah Iya, anjing. Aing kasep kieu anjing. Geuleuh aing mah ninggalin aku. Kemana tuh ganteng kemana? Jelas atuh aing mah anjing. Payu ka geus loba pada sia jomblo anjing. Sakorea mah deketan age anjing. Geus gali lah anjing. Jika tuh ka ditu Heli anjing jomblo mah anjing sikat tularan aing mah Sia ngomong ka aing jomblo. Ngahina sia ka urang. Apal anjing diajak ke sawah ge da mungeun anjing bingung naon anjing. Geus capek ngomong sia mah kalau ka atul puji teh urang anjing. Sia tadi anjing nyebutan we aing anjing teu sopan ih. Kan badag bos. Oh iya. Anjing ya Allah. Tip maneh atuh ka aing teh ngahina tong kitu teuing anjing. Sia mah ngahina engko jomblo sia mah anjing. Pokona masa galana maneh mah
Tidak ada bandingannya. Anjing, siap, Goblok, goblok. anjing. Dulu kan isokan aing sih teh. Jik dulu. Kalau Bandung ada deketan ke orang mah. Heeh, Jik. Bang, beli kopi mang lah. Kopi najis. Biasalah kopi no coklatan. Kalau mana segala China ada kono sakadang. Bulu geus panaskeun China lah, geus teu kuat lieur. Ya aja kopina. Nuhun lah. Siap. Duh, merek kado naonnya angke jangan kasih liat Yakin aing mun teu merek kado kasih liat bakal dijauhan. WA bakal di-blok juga nama. Aing apal kado nu cocok kersilia malah. Sadulur anu di lemur. Anak mage dari asal Tuan garut. wae sih kebobogohan nana ya. Siang ngomong kemana we anjir. Kamu karek ka dieu. Kemana wae atuh? Kamu teh anjing. Mentang-mentang jomblo negara lakain. Si anjir ngaledek ka urang. Ah, sia. Kena sok sibuk anjing karek ka dieu nya. Yo, kayak sia. Sibuk si aing ge, nya naon di imah ge main game anjing. Apa nih anjing? Aing legend hantu sih mah. Aing main game ngaponya Iya. dan ka mata rek keluar ai reng. Handal glory lah bos. Opek mana efek? Epiken Efek mana efek? Urang mah keur proses mam kedeng deui ge boga ka Bogor tuh. Kamu kapan balik di kebon atuh ih? Nyawa uing ngomong ka sia. Kemarin mah aya cenah, tapi teuing ayeuna mah duka bege terang-terang. Geus ngomong jeung urang we, jeung si Bongnya ngomong bener euy. Bener ah. Nya karunya aduh Gusti Nu Agung. Padahal lama jelema mah baik sama aku ge anjing. Aduh, Geus larip, antepkeun anu kitu mah cenah nyoros sorangan. Heulah antepkeun we lah nu kieu mah. tuh emang kunaon kieu si eta anjing ngatir itunya ih. Teuing ah cenyaho. Hai Beb. Ji, Sugan teh moal datang. Iya abi mau kado spesial Kang Gelia. Asik, akhirnya diberi kado oge ke si Aji. Cie, aduh. Rupanya janji abi mah ditepati. Si we. Tuh. Oh, bisi we teh mere. Terus jerona ieu naon, Jis? Itu we di bumi bukan nama lah. Ya geus atuh hayu urang balik. Kira langsung balik. Tek naon atuh cicing di dieu. Atau ngobrol heula we. Heuh, ajak ngobrol heula karunya. Kebiasaan liam mah. Kewe di imah ngobrolan di betahan. Ya tuh orang baralik. Woi, coba rek mana? Kepo sia mah. Balaga pisan maneh keur jeung awewe mah. Anjas eta wah kadot. Mana tuh euy? Iya pemerek kado ti Aji. Emang apa eta dalamnya? Tuh nyaho da can dibuka. Cara buka tuh buat jerona berit. Woi, kemana we ngomong teh maneh mah ah. Ya tuh sok geura buka kadona, abi hoyong apal eta jerona. Oke, atuh orang buka. Gila. Anjing. Tembus si eta muka kado anjing. Bisanya. Ih, Kado nu kieu. Mata kitu ge abi mah peduli kalia, main ke bobot teh teu digigit nyamuk. Di warung ge loba nu kieu majis. karena mun urang mah yang balik.